baso. Baso naon ieu teh? Sapi. Sapi baru lo gitu. Sapi mah taranukan. Pakai toge teh. Toge Pesen nu lempeng togena lah. Hitung jama sebenarnya gitu. Sabaraha? Itu jama tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Anu 2 ulah di ladangannya. Dua ladangan atuh 5. Hah? Atuh 5. Anu 2 ulah di ladangan gitu. Karunya perut bisa ripuhan. Ladaan meureun. Hah? Ulah di ladaan meureun. Poho gitu. Ulah di ladaan maksud teh. Kan bahasa teh kieu aya toge sia lempeng. Parengkung ge toge teh, Cak. Hah? Baso saha eta? Baso teh omay omahnya. Baso teh omah. Nah togena barengkung, Cak. Jadi tuna. Aing ngapesan hayang toge nu lempeng. Mau di ladangan. Wah, teu bisa kudu aya tuh. Anu dagang mah. Besoknya hitung jamanya. Win dihitung ge. Kan ngagero-gero we nya lah duit mah gampang urusan apa deui. Siap. Ayo. Lain anu lempeng ieu, Bang. Wah, benar ieu mah bos. Wah, bener euy. Nah, papaehanan di nyaman ti tadi ge duit. Kabeneran tas. Bang. Pasti nu kabeneran aya nu nyuguhan baso. Aduh. Ayo siap gampang ya urusan Rasa duit itu mah. ya, rasa. Kasih mana gitu, Bang? Iya nu bos. Nu bos kaya. Oh gitu. Oh, ieu ini luhur teh enak euy. Nikahan apa Oh, tuh? pindah karepnya. Ulah kena loba duit sia teh lah. Wah, lain loba duit mah gampang. Urusan apa deui ya. Gitu. Nah, podo ieu. Soalnya eta aya nu Itu jam budak sawareh beneran. Nah, Jar. Ya, cek urang kumaha tadi? Loba ulin. Juang ulin, kudu loba ulin jama mah. Gitu. Apa aing ngaran-ngaran ning aya keterangan oge. Barang siapa anu memperbanyak tali silaturahmi, maka bertambahlah rezekinya. Teh baso ya, Pak. Liwat-liwat teh loba murah baso. Nah, iya teh nu disebut semah. Nyemah kadinya ka maneh. Apa ai semah naon artina? Ngerti aja mah. Naon? Tong loba omong lah ngahisekeun kana boga imah. Apa teh kapan? Urang mah tengah. Ya tuh, Pak. Sok parah. Gampang urusan aku mangke. Tah, pasti dia juang ulin deui nyimpang. Kasih Karnawi. Pertama deui urang dijing ge. Pasti. Di daerah lele engke geura. Maur urang mah, Maur. Hai, si gawe pengoloan. Maur. Gitu. Baso teh aduh. Lain kitu sabenerna mah kieu apa? Ya urang datang ka dieu teh jahatnya jeung pajar. Mah itu. Aya ente mah nya jeung abah jeung sabun. Geus baru usaha. Ya. Teh urang nganggur ya duaan nganggur. Gawe beun bah, nganggur teh. Tuh gawe aing nganggur teh. Oh gitu. Urang rek milu usaha, milu digawe. Ngomong mah. Milu usaha, milu gawe. Nah, merong sia. Lu gawe jamang. Buru-buru meureun. Inti nama. Digawe teh buru-buruan, Bang. Iya teh ya. Datang ka dieu teh sebenarnya malinek ngolong-ngolong teh baso. Mah tuh. Ai baso meureun ka barengan ka sampeur heuh. Ya ieu Ridho ieu mah maneh. Wah, eta mu memberen pira aku. Semah ngahisekeun kana boga imah. Apa tadi geus dibahas. Kemana? Kan loba duit ieu maneh mah. Nah, Urang datang ka dieu teh ya rek minta tulung. Duaan teh jeung pajar teh. mah tulung teh. Rek nyuruh usaha, rek nyuruh buburu. Yo, usaha tuh bener. Terus main narongsong berapa? Dengarnya. Terus main nyun rupa-rupa. Omongan itu yang mana sih teh? Iya, merenya. Mak. Sama soda. Gitu.
datang pisan nuhun mudah-mudahan sing kagantian si leuwih tik itu Amin. nya sing loba sing beuki maju usahana. Nah terus deui gitu. Ya orang ka dieu teh cuman mah lain ulin-ulin nunggu aya tujuan ya. Ini bahasa unggul. Lain gitu. Urang terus minta tulung teh jeung pajar. Urang teh kan kaayaan nganggur ya. Nganggur teh usaha urang teh. Tenangkan kan anak pamajikan mah anggar kudu di biayaan keur sapopoe. Dan mau usaha tuh usaha. Apaan heueuh usaha? Usaha so. Itu usaha. Apanya ieu ge hayang usaha. Itu. Kan aing ngaran usaha mah kudu usaha kudu kawas kayat mah. Mulian kai boga pangragajan kan urang teh kudu boga modal ha. Aing ngaran lamun aing ngobrolkeun usaha, urang lain teu apa. Ari usaha mah kudu bermodal. Tah urang mah usahana rek milu gawe atuh ka maneh, gitu rek buburu. Buru make tanaga gitu Heeh, apa? rek buburu ku tanaga gitu. Teh zaman atuh zaman kemarin mah. Nah, teu zaman Kudu make hulu. apaan make meureun urang kan digawe teh make hulu ka ditu teh angeur moal ditinggalkeun di imah. Teu make hulu kumaha tuh? Teh hulunya mah. Itu. usaha eta mah kilu buburu jadi hayang diburuhan. Gitu. Uing. Gitu laras Pak Haji, laras. Laras. Rek buburu gitu. Gampang, enak kieu. Teh gede tanaganya. Keluar. Gede tanaga. Sanggup teu nuturkeun mobil uing. Baik. Jadi sanggup nuturkeun mobil uing. Heula. Ai masalah nuturkeun mobil makanya barengan hiji kudu boga SIM. Aing nyupiran mah bisa. Kuring bisa, meureun bisa sakali sewang jeung urang. Bisa. Nah, lamun ayeuna nya pan ai supir anggar kudu aya kenek heuh. Urang nyupiran maneh ngenekan. Urang pikiran itu mereka. Nah, yuk teu boga SIM, Pak. Nah jangan naon kudu boga SIM. Hah? Nah jangan naon boga SIM. Apaan aing nyupiran mah kudu boga SIM? Da ieu. Surat izin mengemudi. Jadi maksudnya teh kieu. Bisi keur nyupiran. Ayeuna Ada gabungan, aya haji ya, anggar maranana. Oh gitu. Bahasa itu adalah doa. Cek uing tadi ngobrol. Nah. Sanggup teu nuturkeun mobil uing. Teu boga SIM. Nah, nutur-nutur mobil kudu boga SIM. Kela ieu pangeteu kudu make SIM kumaha? Mobil urang tadi buatan ini. Heeh. Naikkeun di dinya. Jadi gue ini teh nganterkeun ka Jatiwangi. Ka Didinya. Kaler. Heeh. Didinya nuturkeun di tukang. Nah, kudu make SIM naon atuh? Kela nuturkeun kumaha maksudna? Nuturkeun mobil teh ini ka dituturkeun we ka ditu mobil teh ini. Awal nyupiran. Urang ngiclik. Nuturkeun di tukang ku urang buruhan. Iya mah. Titah lempang. Atuh. Wah, stop. Yang hina ieu mah. Tidak. Jadi aing teh nutur-nutur mobil ini. Atuh. Atuh da aing nepi ka kawali ge modar meureun. Wah, da urang membayar ieu. Jadi si mobil teh supirna mah batur. Batur, kapan didinya mah teu boga SIM. Nah, kumaha tuturkeun? Mobil urang ini ka ditu. Pasukan tadi titah nyupiran. Nyupiran mah bener sok bawa ke mobil urang. Ka ditu ini kita ge urang mah bahasa itu adalah doa. Sok tuturkeun mobil urang ini tuturkeun. Gitu. Nah, iya ya. Nah, jadi bangsa urang mah boro-boro nempo babaturan sangsara teh hayang ngajaib. Nu aya mah karek beuki nyiksa mah nya aing kudu ngicik nuturkeun mobil. Sukan urang mah titah nuturkeun mobil teh aing nu nyupiran sia kenekna. Atawa dirinya nu nyupiran, urang kenekna dua anu nguli. Gampang teuing jiwa kitu. Rek moal mere gawe moal mere gawe we baneh teh. Wah, gampang urusan gawe mah berat digaweun mah. Naon we ge. Tah lu buburu kitu Pak Haji abi teh. Oh, jangan digawe buruhanan eta mah. Tapi da kieu aya teh. Pada intinya mah kieu we, pada intinya berarti eueuh pagawean teh. Nya jang sementara ayeuna mah meureun. Ya, kosong luka isi pakai mah gitu. Laki kemarin nyarnya, anu cong nyoban we kan karawi.
Nah, ya. Baiklah hujan-hujan oge. Tipik hujan dari ya. Ayo wah mah pagawean. Punya hujanan atuh. Tapi kieu ya. Heh. Ya, Wah, Baji. kebenaran mereka jadi tapi lah hujan jadi bisa eureun di dieu nya. Ya. Lantaran dia teh meureun aya bulan nu katukang-tukang mah lancar kunaon ayeuna teh lancar gitu. Setor gitu tina pangeleran gitu, tina pangragajian gitu. Ayo pangheleran Nah, mah. jalan teh teu lancar. Pangheleran mah kamar teh asuh. Nah, Ya, kan nu pangragajian ini kan kamana. Gitu, pan hujan wae jiak ieu. Gitu. Jadi meureunnan sugan atuh engke ka hareupna mah. Cenah ayeuna misalkeun udah kemana atuh? kayak ayo mobil menang beli ya mobil. Ah, aing meuli mah beureun henteu. Aya nununa gitu. Dina kali dituna diuing. Oh, jadi modal teh kadinyakeun naik ke rumah. Oh, kela. Punten abi. Ya. Ring. Ini belum ya? Ya, benar. Oke, benten padi ari pangelerang sareng pangragajan teh. Sanes nu mangka ya kan ya? Upami percantan mah eta teh modal ti abdi gitu sadayana ogena gitu. Oh. Namun ayeuna tos sababaraha kitu aya setor ieu gitu. Jadi ayeuna meureun sakan tenang kalaresan di dieu gitu. Ngomong we ka aing kita nuturkeun mobil. Maneh ge ngadunungan deui ka batur. Ayo balik ya. Ayo. Lah ieu. Naon bos naon lah, titih lah. Ayo, jauh isu.